marana sareng jajan nya pun kita ngarebul dieu mi aku age pinuh ku leuweuk we ku eta jajan eueuh ieu acan antem we balanya nu meuli eueuh. Zamana ya duh jadi kabawa imbas tak warung ge sepi. Oh, bukan sepi. Mah tuh bosnya naon ya rek? Kopi Coba panjang kopi heula hiji mah. Pada jangar ge sarua ya. Nah, bos ieu kopi ini kan. Gitu atuh dah. Tuh. Nuhun ya. Wah, di kota Kaca. Bos, Alhamdulillah di kota mah lockdown gini kan. alah lockdown kemana naon teh apa lockdown? Lah, Lockdown cicing heula di imah nang 2 minggu. eta ge esok aya ngadenge berita lockdown cicing di imah. Ada orang lembur kudu cicing di imah meureun mamajikan moal barang dahar, bos. Ieu ge untung aya bos timpang ka dieu. Tak kakarek ngalarisan tak kopi kita ieu sagelas-gelasna poe ayeuna mah. Oh, lain ieu sepiki geuning warung heuh. Eta nyeta ngadenge kabar lockdown teh jadi urang lembur teh sararieuneuh. Da cek paribasana corona teh beuneuran gue corona mah jang urang kota di lembur mah da. Kumaha kieu kaayaanana atuh bos? Anjir ai si laing pan aing teh urang kota aing. Ade oge ayeuna pan apan bos ka dieu ka lembur. Gitu di lembur mah eueuh corona bos eueuh di lembur mah gitu. Matak sok bos nyimpang ka dieu beureun uing warung jadi haneuteun gitu tah. Pugu pan ayeuna teh mantak ke ka dieu. Aing teh kangen sama Caca ya. Syukur. Bos biasa namanya ya. Ngadenge informasi dina TV, dina warta na TV. Lockdown kudu cari cing di imah. Biasana pemajikan ngagoreng bala-bala teh 2 kilo sapoe 2 poe beak. Ayeuna mah 3 poe dihaneutkeun deui bala-bala nepi ka hideung, bos. Nu meuli. Nya karunya di lembur sarua di kota kayak gitu. Mantak urang hayang ngetes suka dia ka lembur. Ya atuh ai sepiki mah geuning batur ge ku RT RW geuning ulaheun bararijil. Tong maksakeun atuh geura. Nya teh lain maksakeun ari pamajikan barang dahar kumaha meureun. Pusing lah, undangan pisah isuk nanti kaki wari deh. Pemajikannya budak naon, coba juga bisa kali. Aduh, pusing lah hirup teh sapopoe pangusahaan, pemajikan budak tekaparaban gara-gara si corona si nama ieu usaha kuring jadi kosong. Kudu nama poe ayeuna teh aya tarikaneun ngojek ya ke Bangladesh. Aduh, jadi gagal. Si orang Bangladesh tangga batalkeun gara-gara si corona. Aduh, pusing. What? Aya bos. Eta banget dikarusut gitu juga mang Caca wae. Eta bos, hirup dia aduh kumaha Si kemot teh biasana mah muka dia teh jajan kopi bala-bala ayeuna mah geus 7 poe hutang tacan dibayar-bayar. Da kitu meureunan tadi cerek ngojek ke Bangladesh teh tulus. Da Bangladesh eta teh jabong. Ya. Mending geus cicing heula di imah lockdown ke seorang kota daripada engke pae ku corona. Mending pengen pae teh nyatu. Da ayeuna urang cek paribasana kudunya rumput wae di imah da meureunan karasa teh ku si kemot teh nepi ka kos kitu lecek beungeutna. Meureunan pamajikanna kudu barang dahar anakna butuh jajan beureunan. Sarua. Dikarusut gitu. Da cek pemerintah lockdown ge teu diguguing. Mari pamajikan lewe hayang dahar kumaha? Budak lewe hayang jajan kumaha? Mun teu usaha. Sementara nu jajan karek obos ayeuna nyimpang ka dieu kitu tah. Alhamdulillah obos nyimpang ka dieu si kemot ge jigana teh aya pangabutuh bos teh matak. Biasa di antara nyimpang tara si kemot mah. Geus lah ayeuna mah tong ngabating ngomong wae pusing lah.
Cik atuh Mang Caca panggilkeun kopi lah. Mumpung aya obos itu Jakarta ya. Jieun Cak, kayak geuning gampang kayak urang anu mayaranna mah. Biasa ada si bos, arek dilaksanakeun teh mun mahna sorangan mah moal, utang oge can dibayar. Ayo gerak kopi, haus ya haus. Ya. Geus mending cicing we heula lah di imah lockdown. Tong waka bijil, tong maksakeun. Nah, bos mah teh tos kitu da anggar usaha mah kudu Aduh, daripada beunang ku corona mah pae ku corona mah eueuh nu ngalongok-longok acan. Bor-boro mere ngalongok ke eueuh. Paehna jadi duruk. Anggar bos usaha mah. Nya mending paeh henteu nyatu. Masih kena anu ngalayat. Ya bambir dibere beas. Arek nu mana sok maneh? Mendingan paeh teu meunang beas. Bos lah. Siapa aya wae. Hirup mah aku mangke we. Aya nu ngatur deh. Pusing geus lah. Pusing. Ngan ngopi aya nama bos. Mana kopi itu teh Mang Caca teh lila-lila teuing dah. Mang Caca. Sampai jalan galengan ngajuk-juk ka hiji situ ngerasa capek tak sabab aya teang urang mancing laut bener nu beunangna laut nila geuningan eueuhan wae mancing lautna reueuhan ngarungkut kana luput di alung si menang Mana kopi teh lah Mang Caca bro lah. Pusing ya lah. Ya, mau dia kopi gratis ya. Tak kopi teh lah, bubuhan aja si obos mun tuh si obos mah ladangan ieu. Utang geus gerantai, Bos. Aduh, can mayar-mayar sampai 2 minggu leuwih sementara warung butuh modal ieu teh kumaha coba si kemod mah kos-kos kitu coba, Bos. Tah, berita. Kopi teh tah. Aduh. Panas keneh. Iya. ayo bos Oh, si Budi itu, Bos. Soulmate ya baheula mah soulmate. Sehat, tisuk meluk ya, tisuk mula ya. Rusak. Arek ka mana Mang Budi? arek mancing lauk kayak nama urak wae ganti laukna teh areuhan mancing teh Heueuh pan geus zamanna ayeuna mah Mang Budi. Mantak sarua di kota ge di ditu. Si Budi mah pagawean teh, Bos. Batur mah isuk-isuk teh ka masjid, baheula mah geus ka situ. Oh, Neangan lauk. sarua jeung si kemod meureunnan. Saruana 11 12 gitu teh mah ada teh. Batur mah geus cimuk-bruk isuk-isuk urang gudang nya teh warung nya. Ditinggali sah si Budi geus cimuk-bruk di dinya. teu ngurek nya mancing itu jujurna mah mawa ti imah tinggal eupana doang neangan di dieu Sok meunang eta teh. alhamdulillah hiji dua mah lah Sok make umpan naon gitu. cacing Oh, cacing nya salah atuh. Pana tong make cacing. make naon atuh Siki salak. nyanggut gitu Nya boro-boro atuh cacing ge geus. Cacing oge geus teu nyanggut. Komo siki salak ari Mang Budi. Kudu lieur wae atuh. Bener. Manya mancing ku si kesana ge, Bud. Ngacapruk sing. Cobaan heula ku siki salak. ayo bos ampun Pan urang masuk kitu wae. saah Ulah ai keur zaman kiwari mah nya, zaman keur aya corona, keur mah urang pusing ku corona, hayek loba pikiran. Seuri-seuri atuh. nah seri-seri tong sutres teh Ulah stres. Lain cicing ayo ngomong-ngomong mancing. Mancing. Ayo laukna mana? Satu kenangan. Sieun ku kono na lauk. Di lockdown deh Lauk kok lockdown. Tuh si Budi ge nyaho lockdown. ayo naon ieu bos Ya. Kieu Mang Budi, apan di kota teh na mah geus dumuk, geus eueuh nu lampreng. Kaluar wae kudu make nu kieu masker. Mahal pan ayeuna masker teh. Eueuh deh hese, keur mah mahal, hese tak hiji ge nya diseuseuh, pake deui. Sekali make diseuseuh. Demi kesehatan ai urang mah kumaha pamarentah ngikuti we. Tah, iya. teu make ieu Teu mah make. heeh Cik make naon we atuh? Asa Samping. ulah make. Enggak pamajik. kau atuh majikan mah era ampun komun urut mah Weh, naon dia? Halo. Weh, halo Bos, ira datang. aduh Pak RW alhamdulillah tadi Kumaha ya, naon ya? Kumpul-kumpul kieu ya. Nah, ya biasa kieu we, Pak RW.
daripada di imah cicing pulang pusing nya di luar angger keneh pusing wae dah. Geus nyaho can aturanana. Zaman keur kieu lamun ruang riung teh ku urang kudu ditegur. Urang selaku pengurus di DRW kudu nyaho. Jadi lamun ruang riung we diukna kudu 1,5 meter. 1,5 meter cenah ge mod. Geser geura ente mod. Geser Cik, heula. coba geser ke belakang. Juga di dia mau renang tuh. Ah, Kang Budi maka itu dikuncung maka itu dikuncung. Mancing. Tah, jadi kitu. Naon teh si Akang diusahakeun kudu make masker. Iya. Ngajaga. Kudu ngajaga. Aya urang kolor-kolor wae mah. Aya tiung pamajikan ge aya ke. Ah, Ya itu make daripada atuh make bukan itu. Pakai masker bener kudu pakai masker. Lain make masker teh Pak RW mawa teu jang masyarakat masker gitu. Masker teh geus disiapkeun. Engke ge aya dibagikeun ku saya ti pemerintah. Jadi kabeh anjuranna masyarakat kudu make masker. Ngan ke pasti dibere nyaho, pasti diberi dibejaan. Setiap warga pasti diberi masker gitu. Yang ayeuna mah saayana heula sakamampuan warga. Nu aya bisa dipakai masker, pakai. Jadi anjuran dipakai. Paling geuing mah make tiung inung bodak dibeungkeutkeun bareng ka daerah beli masker perulah ka kota. Hese ka Pakai samping. lain make tiung bud, make tiung Anu inung penting bodak. kudu bisa ngajaga kesehatan, ulah berarti ngumpul. Tati ayeuna anu ruang riung wayahna kudu sadar karena atur pemerintah jadi kudu pada jauh. Itu pada jauh-jauh diukna gitu tanya. Guys, tong lileting di jalan, lockdown kudu ingat gitunya masing-masing kudu aya di imah. Nah, gitu. Besok ngopi-ngopi lah itu. Lain itu sore lah, we lah. Ngopi lah saya. Emang Caca mau tutup? Ah nya kacen beunangan. Oh, udah kuring oge arek lanjut ngojek deui lah. Pusing lah di dia wae ge dah. Ayo sok cing Bos, bayaran lah kayaknya bos ya. Lah, enggak saya obos ieu lah ini mah. bayar utang. Yang sarua gere-gere bos. Ya wayana we ke minggu hari pada. Ya, ini sore ya Bang. Sarwa wae jeung si Kemot. Hampura ya. Ya. Salah Lain banget. bayar heula eta bos. Oke, gampang minggu hari pada deui. Dianyuk deui aing malah. Aduh. Si Kemot teh bos Adang ieu mah. Pagawean teh kitu we nganyuk. Kamarana ieu teh. Kalabur Pak RW lah. Kuring di baturan kamarana ieu teh. Ada Rinit, RW, si Budi mantong, bos Adan mangkat gitu. Iya tadi nama orang hayang pamayarkeun ku bos sakalian tah kopina. Kumaha aing kieu mah pusing ieu kopi can dibalayar ieu tiluanana ieu. Paya PRW pamayarkeun kopi ieu, Panen. cek emang di Adang, si Budi naon. Aduh, Aduh. iya. Sekalian urang hayang ngopi bareng tadi namanya. Eta pun RW mah nyopet di mana eta? Teu jero. Itu kan sekalian. Allah, Ame gratis. pengesaha da si bos lagi geus mangkat. Jangan guys, saya pakai si bos sekalian ya. Aing mah teh si Kemot aya bos Adang suka teh heueuh pur lagana we ungku kopi ge nganyuk aing mah syarat RW dikucuruk ka dieu nyokot kopi ini baru rung kabeh pikir-pikir mah zaman corona ya aduh